Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring dina channel Sasana Sunda. Kuikeun baraya. Iya, barudak wilujeng tepang deui sareng Bapa wilujeng sumping deui dina channel Sasana Sunda. Ngantos panginten minggon kamari hidep parantos nguningaan saperkawis paguneman. Naon sih ari paguneman teh? Ayeuna Bapa bade ngaulas deui atanapi medar secara langkung telebnanya paguneman teh nyaeta kagiatan ngobrol atawa ngawangkong dua arah, silih tempas atawa tanya jawab. Palaku dina paguneman aya dua urang atawa leuwih. Hartosna hidup teu kenging ngobrol sorangan ya. Jadi hidup lamun misalkan ngobrol atanapi bade gunem catur hidup kedah duaan atawa langkung. Lamun misalkan hidup ngobrol nyalira eta disebat gelo. Oke, urang lajengkeun deui wae kana pangajaran salajengna masih kena dina pangajaran paguneman nanging ayeuna Bapa di dieu baris masihan contoh ka hidup. Nu kumaha sih Pak ari paguneman teh secara visualnya kamari hidup mung ningali tulisan-tulisan atanapi maos sungkul teras ngarangkum. Ayeuna urang praktekeun secara visual. Contoh kahiji, tugas bahasa Sunda. Ani pan aya tugas bahasa Sunda, kumaha tos didamel teu acan? Tugas nu mananya? Sareng halaman sabaraha? Eta anu halaman 15, kumaha tos didamel tugasna teu acan? Aduh, urang poho deui. Heueuh acan euy. Kumaha tuh? Mangkaning isukan aya pangajaranna nya. Heueuh, jaba deui. Urang mah teu ngarti. Kumaha atuh nya? Kieu we atuh. Engke saenggeus urang balik ti sakola, urang gawean eta tugasna bebarengan. Heueuh atuh aya kitu mah. Tapi uing balik heula. Ganti baju heula euy bisi carekan ku mader. Heueuh jung pek bae. Heueuh atuh. Tapi rek di imah saha ngagaweanna? Enggeus we di imah urang. Hitung-hitung maturan urang keun bae da si abah jeung si emak keur indit digawe. Heueuh atuh ai kitu mandi. Geus engke urang nyamper ka teun di dinya nya. Heueuh sok. Kade ulah poho engke burit. Siap. Tah barudak anu nembe teh mangrupa contoh tina paguneman anu ngagunakeun basa Loma. Nah bet kedah ngagunakeun basa Loma sareng lumrah nganggo basa Loma. Lantaran dina paguneman anu bieu si Ari sareng si Andi teh umurna sarua, artina eta babaturan ulin. Beda deui upama si Andi ngobrol sareng guruna. Lantaran guruna leuwih kolot ti si Andi jeung leuwih dipihormat ku Andi, jadi Andi nalika ngobrol sareng guruna kedah ngagunakeun bahasa hormat atanapi bahasa anu lemes. Tah pami hideep teu terang bahasa hormat nu sapertos kumaha? Tah ieu contohna. Assalamualaikum. Punten Pak kawagel manawi Bapak aya waktosna simkuring bade tumaros perkawis pangajaran anu baris diajarkeun dina minggon payun. Manawi minggon payun bade diajar naon nya Pak? Waalaikumsalam. Mangga kalebet heula Andi. Kanggo pangajaran minggon payun nyaeta pangajaran paguneman. Kukituna hidup dipasihan pancen ku Bapa ngadamel dialog anu minimalna dina eta dialog kedah aya tiluan anu gunem catur. Pek ku hidup bewarakeun kasadayana karerencangan anu aya di kelas. Oh kitu Pak. Muhun atuh ari kitu mah. Hapunten parantos kawagel waktosna. Mangga atuh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.